aturan pamirsa tepangkeun deui sareng simkuring Wastafur Zahra Pitaloka. Pamirsa dina deungeut ayeuna simkuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Parawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Senin 16 Maret 2026. Gubernur Dedi Mulyadi miharep birokrat digawe leuwih efektif di Kota Bandung. Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Mangna kitu, pausalan nu ngarandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah batan anu nyaeta gawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi lebar aya kesenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi lebih leuweug dina sisi administratif, tapi lemah dina rak-rakan teknis. Gubernur micontoh lemah dating pengawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan, padahal pihakna sarta pola pernah digawe untuk anu digawe sacara adil di lapangan. Bukituna pihakna bakal nambahan tenaga anu beuseuh kana pangladen teknis sacara langsung. Dina amanatna nalika kagiatan halal bihalal di Buruan Gedung Sate Kota Bandung poe Senen 30 Maret 2022. Gubernur nandeskeun larangna aturan WFH di Bogor Jabar terus dipaju ti anggalna mula sarta buktian efektif kurangan konsumsi BBM utamana dina balanja rutin pemerintah. Zahra Pitaloka, Bandung TV. Pamirsa warta dinten ayeuna di